Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana, mugi sing sehat salawasna, amin. Nah, dinten ayeuna ibu bade nyebatkeun tema basa Sunda hirup bersih tur sehat. Naon eta hirup bersih tur sehat teh, Bu? Kumaha carana sehat? Nah, kasehatan mangrupa pangabutuh nu kacida pentingna. Lamun awak urang sehat, kabeh kagiatan moal aya anu ditinggalkeun, moal aya anu diliwat. Sangkan salawasna hirup sehat kudu geukeun ngariksa awak supados dina raraga nyingkahan panyakit, sabab leuwih hade nyinglar panyakit tibatan kudu mubaran. Nah, terus naon bae ye contoh hirup bersih teh? Contoh hirup bersih nyaeta hiji, ngumbah panangan 1 acan tuang, 2 mandi 2 kali sapoe, 3 olahraga seminggu sakali, 4 micen sampah ka tempatna, 5 tangga inu panjang kedah ditek-tekan. Nah, kagenep ka 7 ka 8 ka 9 masih loba kene contoh-contohna. Nah, anak-anak, selain dari kita menjaga kesehatan yang sudah dijelaskan tadi, kita juga harus menjaga makanan atau kadaharan anu di dahar. Jadi makanan yang dimakan harus yang 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna teh nya